ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah rahimakumullah, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngumumtan tina riwayat nu aya dina Al-Qur'anul Karim, utamina lalakonna Bani Israil, kaumna Nabi Musa, kaum Nabi Isa, sadayana anu parantos lalakonkeun dina Al-Qur'an. Dugika Allah ngutus dua malaikat Haruta wa Marut. Aya dua malaikat Harut sareng Marut. Gara-gara geus teu bisa diandalkeun jalma jadi hakim, geus teu bisa diandalkeun jalma jadi pimpinan. Ngutus Allah dua malaikat jang ngahukuman jalma supaya salamet dunia jeung akhirat. Ibu, malaikat ku Allah didamel tina cahaya. Manusa mah min anasiril arbaati, dijieun tina cai seuneu angin jeung taneuh, digalokeun jadi bae Nabi Adam. Geus kitu turunan Nabi Adam nepi ka urang. Lamun aya jalma urang mah turunan anu geus eleh, habeng urang mah turunan nabi emangnya Nabi Adam. Ulah ngandalkeun turunan sebenarnya Bu. Da aing ngandalkeun turunan nungkul mah lain jadi ukuran, sabab nu jadi ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia di hadapan Gusti Allah mah lain pedah turunanana. Apan mamang Rasul teh kurang kumaha deukeut ka Rasul teh. Mamangna Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abuan bae. Mamang eta teh. Ari mamang deukeut jauh mah. Nya deukeut mamang mah adi bapa atawa adi indung. Mamang eta ge lamun awewe lalaki mamang. Mun ka awewe bibi. Jadi teu jauh. Urusan rundayan mah teu jauh, tapi urusan keyakinan mah nu bogana Gusti Allah. Hidayah mah hakna Gusti Allah, teu ngukur deukeut, teu ngukur jauh. Untung urang mah teu wawuh acan secara fisikna, tapi dia wawuhkeun jeung syariatna, maka dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gancangna carita Ibu. Rek digancangkeun rek dilalaunakeun ya. Oh, orang gancangkeun ngarah tereh. Gancangna carita malaikat nu didamel tina cahaya dijadikeun ku Allah manusa. Jangan hukuman maka ti isuk nepi ka sore eta sifat manusana aya. Da jadi manusa. Ai malaikat teh mancala putra mancala putri. Rek jadi awewe bisa, jadi lalaki ge bisa. Ninggang diciptakeun wayahna tugas anjeun jang naon tah ngahukuman, jang nungtun manusia supaya salamet dunia jeung akhiratna. Jeleg bae jadi jalma. Ku sabab jadi jalma sanajan asal muasalna tina cahaya, angger aya manusia mah boga sifat hawa nafsu. Non Bu? Jadi sifat manusia, sifat basyariah, aya di eta malaikat Harut wa Marut teh. Tukang naon? Mun nu pasea diakurkeun, nun budak badag dituduhkeun, jadi saroleh bejal mate. Ninggang aya nu pasea teh salaki jeung pamajikan. Ninggang nate nu datang teh gelis. Ya Allah, punten Pak Hakim, aya naon cenah ge. Duh, kuring teh keur pasea jeung salaki teh ada. Saha cenah salakina si anu ningali fotona ada. Oh yeng kira gitu mah. Ari sugan rek dibenerkeun namanya.
Memangnya eta hakim nu tadina malaikat jadi jalma jorojo di jero hatena teh ada bagus sih membarang bagus ya ayeuna kumaha geus pisah bae gitu lain diakurkeun kalah titah pisah lalakina kekembung etana kekeh hayang dirorojo ku eta akhirna kumaha mah akhirna jadi papisah tah ngan mikir dua kali rek papisah teh da hakim teh aya dua hiji Harut nu kadua Marut isukan manu datang teh lain Harut Marut sami ti malaikat tapi diciptakeun jadi jalma jangah hukuman nya anger dibere nafsu deui mah jadi jalma nanya deui punten mun urang punya aya naon cenah ieu teh isuk-isuk geus datang teh mun ka KUA teh punya ka KUA geus datang isuk-isuk teh pantocan dibuka ge datang pan di KUA teh jang fungsina teh pelayanan konsultasi lamun aya masalah. Jadi ka KUA teh lain nikah bae mun aya masalah dong ka KUA aya masalah naon urusan waris kayak bagian hukum waris urupan pasya tah ieu ngakurkeunana tah aya bagian-bagian rek ngawakafkeun tah ieu bagianana arek sedekahnya bebeja tangke dituliskeun diikrarkeun arek wakaf diikrarkeun tadi KUA teh wakaf cenah kami mah sajuru sagede kumaha juruna 1 hektar alhamdulillah nya umpama ibunya nah barang kitu nu kadua Harut kagoda ku eta awewe Marut ge akur mah da jadi jalma sifat jalmana aya aduh cenah aya naon neng ka dieu teh cenah bapa mah geus kolot nyebutna mah geus kolot bapa teh ari ninggal nu herang mah bentres deui eta teh malaikat bukan eta jadi akhirna kumaha kuring teh jeung salaki teh hampir rek naon papisah nah gitu papisah aya naon derek-derek nganda gitu derek-derek oh gitu jadi kumaha nya hayang namanya kami teh kajen pisah cenah geus teu naon geus teu bisa dihijikeun gitu tinggal cenah salakina tinggal mun mawa foto tah foto ada oh yang gitu mun kadua gini oh yang deui bae dayam deui bae dina hatena dayam akhirna aku mah dua nana mastikeun eta awe geus pisah bae bade ngerag rek mulungan gancangna carita papisah tah diojok-ojok ku Harut jeung Marut akhirna geus kitu sasi awewe teh namina teh Suroya namina teh eta awewe teh gancangna carita geus ngahiji bae kawin gancangna mah jeung Suroya teh jeung Harut kawin jeung Marut ge kawin jadi duaan jadi namina poliandri pan anu disunahkeun manaon Bu poligami ali poli teh nepak ari gami teh non poligami teh tong dipisahkeun ibunya poligami ari poligami mah lalaki pamajikanna aya opat aya 3 aya 2 tah ngaranna poligami ieu mah poliandri awewena hiji lalakina 2 gara-gara naon ieu lalaki cenah ku jaba ganteng jaba kasep elmuna hebat ari peuting tapi eueuh mah ayana beurang bae sabab eta malaikat jadi peuting mah balik ka langit hiber deui ka langit akhirna meureunan ku sabab arek dikawin teh diolo bapak cenah aya bapak ari peuting ka mana bae teu aya nya kami mah ka langit daya tugas nu sejen cing cenah dibere jampe nah yang bisa hiber Bu hayang bisa hiber hayang maksudna teh lamun rek ka Mekah gampang ai bisa hiber. Hayang umroh gampang bisa hiber banyak-banyak. Aduh batur majaroh teh urang teu boga duit teh geus menyacapkeun ilmu hiber we nepi meureun ka ditu. Gancangna carita dibere jampe hiber mah. Eta awewe teh Suroya teh. Marana ge kanu dipika seneng ibunya pasti dimikeun. Ayeuna kumaha? Akhirna dimikeun jampe hiber. Bakating ku bunga moal eta jampe langsung dibaca doa teh bismillahirrahmanirrahim. Cang celing celung wakbar. Ayo kitu mah. Pancing tikan selung iwake bubar berhiber gitu. Eta nyata bae hiber mah kaluhur peuting teh.
poho henteu menta doa balik deui nah cing rek kumaha mah nya nepi ka ayeuna Suraya teh jadi bentang ngebunya jadi bentang Suraya teu balik deui gara-gara can menta doa balik deui da kade sing tutug mantang sing ngaji teh Bu nya Bu jadi ngaji teh kudu sing tutug sabab lamun tutug membakar rebutan aya jalma lolong opatan mak sabar urang opatan eta opatan teh lolong mak nu hiji wawuhkeun yo cenah ge ari gajah teh siga bedug kumaha kitu deh cabakeun kana beutungna enak cenah siga bedug ceuk nu taun teh tah ceuk nu kahiji teh nu kadua gajah masih ga pecut dicabakeun kana buntutna nu katelu gajah malain siga pecut tapi siga hihid cabakeun kana Bu ceuli nah waduh nu kadua nu kaopat gajah malain siga hihid siga tihang kana sukuna tah gede cenanya sukuna ieu tah ieu teh gajah cing mak nu opatan lamun ditaros ari gajah siga naon ngaracung opatan teh Bu sok nu kahiji siga bedug sok kadua siga pecut nu katilu siga hihid nu kaopat siga tihang eta pasea moal mah kira-kira pasea nu opatan teh cuk guru kami teh ngaran gajah masih ga bedug cuk guru kami gajah masih ga pecut pasea naon sababna pasea sabab can dijelaskeun kabeh mah tapi lamun dijelaskeun kabeh mah eta beuteungna siga bedug buntutna siga pecut ceulina siga hihid sukuna siga tihang tah dihijikeun ngaranna gajah ieu mah ku sabab hiji-hiji jadi masing-masing teh parbot mapasea namanya gara-gara elmuna henteu tutung matak ngaji sing tutung supaya teu pase datang emang ai tadi ngaji naon bendung tah kade ngaji bedug buron kakarek nerangkeun bedug geus balik ngajina teh namanya nu kadua ngajina tadi ngaji pecut cenah ajengan teh namanya tuh gara-gara teu tutug jadi ngaji sing tutug supaya urang henteu jakal tadi ge Suraya teh gara-gara naon tah teu menta doa balik deui nya hibar di luhur wangawang jadi bentang Suraya jamaah nu dimulyakeun ku Allah intina mah ulah heroi kumilik ti batur kabeh jalma geus boga takeran masing-masing jeung moal patuker sawabikul himam la takhruku aswarul aqdar sakumaha urang lulumpatan ti poporose lumpat mun bisa mah hiber neangan nutugan kahayang urang ceuk Gusti Allah cicing nya anggar moal nepi diudagan ge siga kalangkang mak siga naon mak diudagan lumpat di urangna leumpang milu leumpang urangna cicing tah maksud sim kuring mah engke jeung kamari entos mah jam 4:27 menit coba maka luar jamaah sadayana ningali kalangkang panon poe non Bu ningali kalangkang panon kumaha lamun kalangkang sorangan teu naon aya kalangkangan rek kalangkang benda urang nuturkeun cahaya panon poe jam sakitu teh eta cahaya non kalangkang urang teh bakal lempeng ka mana lempeng nuduhkeun kana kiblat sabab waktu harita jam 4:27 menit engke sore jeung nu kamari nyamanya eta teh panon poe teh pas luhureun Ka'bah ku sabab luhureun benda anu sajajar kalangkangna bisa dijadikeun ukuran arah kiblat sementara ngiblat teh syarat tina salat wa surutis sholati ay wa min syurutis sholati
eta tetep tina sawareh syaratna salat teh istiqbalul kiblati yang hareup ka kiblat. Lamun di Ka'bah di Mekah mah kudu bi ainil kiblati kana datiah kiblat. Urang wah moapil di kusabab jauh cukup ala jihatil kiblati, cukup palembah ditu. Lamun jam 4:30 masih bisa keneh sabab geus di arah kiblat keneh. Pas jam sakitu mah pas lelempengna minangkana mah ibu. Jadi ilmu katon disebutna ceuk kolot baheula mah asal daek tatanya sataun teh ngan 2 kali mun teu salah mah Bu kajadian panon poe luhureun Ka'bah, maka disebutna rusdul kiblat, putaran panon poe teh bisa jadi nangtukeun arah kiblat. Ulah nuturkeun lampu beda tama Bu, nutur ke lampu mah urang geser itu nu geser kemunya. Jadi kasimpulanana manfaatkeun waktu sapoe deui ayeuna 4:30 teh coba keluar tingali kalangkang urang ka mana tah lempengna kalangkang didinya pisan lempengna arah disebutna rusdul kiblat. Muga-muga urang sing sarehat amin ya robbal alamin.